Alhamdulillah masih dina acara digoda digoyang dangdut. Oke panginten alhamdulillah ayeuna dina wengi ayeuna apa intinya festival digoda digoyang dangdut SMTV pangintennya alhamdulillah panginten dina segmen ayeuna dina wengi ayeuna panginten nampilkeun dua peserta aya Chef Aldian Sahmiwa Neng Citra panginten alhamdulillah tadi parantos nganyanyikeun panginten salagu-salagu sadayana sayana bakal aya dua lagu pangintennya dua lagu tembang nu pertama dangdut panginten oge nu kadua ke aya dina nu kadua teh segmen pop Sunda panginten alhamdulillah oke panginten alhamdulillah dina wengi ieu festival bintang digoda didukung panginten ku JSW Avarel pangintennya alhamdulillah hatur nuhun pisan panginten oge teh heula panginten ieu Aipok rada kasepo neng cina rada ganteng poho gelisnya aing ngono oge gelis panginten eta ku perbuatanana aduh perbuatanana aya Oki make up alhamdulillah pangintennya mudah-mudahan sing sarukses teras pangintennya kanggo Oki make up mewa sadayana kru oke panginten nah sok mana wae oke teh lah panginten kasadayana nuju manconya ayeuna mah teh aya telepon-teleponan heula panginten no yakin da ieu mah ranco sadayana wilujeng ngeleson wae kasadayana panginten urang saksikeun wae panginten dina dangat ayeuna aya festival bintang digoda panginten alhamdulillah oke panginten Aipok kanggo pendaftaran masih kena dibuka ieu teh alhamdulillah masih kena dibuka pangintennya anu hobi hari ringan atau napi mau cari pengalaman pangintennya iya mangga panginten pendaftaran masih dibuka kantun menghubungi we panginten dina nomor telepon telepon Aipoknya sanes telepon 08 hiji 2 tilunya lain etanya tak aya panginten ke dina ieu nya oke panginten alhamdulillah tah anu kadua dina segmen anu kadua ieu panginten aya nu bade nyanyikeun teh lagu Chef Aldiansah dina segmen anu kadua laguna pop Sunda nyampeurkeun ka dieu sarangan sieun aya laguna panginten di Chef Aldiansah dina album Nambah Dadeng aya Cimata Cinta siap Chef Aldiansah siap oke ayo festival bintang digoda Aldiansah ada Cimata Cinta.
nairaha baca data rasa kasih telegit-legit rasa kasono sepona rasa kapelan teilang-ilang rasa kacinta ngamuara jero dada nairaha langija nairaha anjeun datang nairaha langija nairaha baca datang atur nuhun. Aduh, pokaranya. Kang. Hilap di Pareuman di Palidituna. Heula ieu teh. Ieu nyanyi abdi nu haus. Ya, mang hauskeun itu. Punten ya, ieu engke dipangker Kang Aldian nya mohon kelak. Aslina haus ieu teh ya. Bilih kaselek. Bismillahirrahmanirrahim. Entos tuh. Oke panuri itu. Wah luar biasa ya ti Happy Tro. Oh, seger pisan. Neng Ciner entos wah luar biasa. Pokok namanya ngageleser itu pokok nama air de mineral. Pokok nama air minum dalam kemasan air de mineral. Artinya naon? Pokok nama dina iklan aya gitu. Dina iklan aya penjelasan nama Kuneng Pipit kayak dijelaskan. Happy Tro pokok nama ima air kesehatan pokok nama lah landong gitu dah. Aduh ngemplong terus 2 tembang mau panginten ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rengse tugas panginten nuhun pisan partisipasina. Tapi kayak orang dangukeun heula. Mangga ti Ibu Kepala Desa heula. Lajeng abang nyarekan wae nya. Mangga Ibuku. Hatur nuhun Bapak Sekdes. Abdi mah iya. Nya Bapak Olot. nya Pak Olot hatur nuhun pisan. Aduh, Aldiansa alhamdulillahnya atos 2 sadayana laguna atos beres. Kanggo lagu nu nembe alhamdulillah aman, didangukeun aman. Aman da telah ribut. Aman da teu ribut da aman aja aya. Tadi arankeun ta. Moal ah. Sok cicing geura bisa dipecat ku ibu geura sok. Cara cicing. Kanggo powerna bagus. Jadi kumaha nya? Tarik kitunya, ipoknya bedas gitu alhamdulillahnya. Power vokalna alhamdulillah bedas sae. Oke, kanggo nanu tadi teh gini nggak ipok gerakan. Blocking. Iya. Untuk blocking sih nggak apa-apa sedikit oge nya dan nembe mah laguna lagu sedih. Nah teu mungkin ayeuna lagu sedihnya ujak ijik. Ah, Om Ius mah like lagu naon oge pasti kieu mun Om Ius. Masih gak tekudu siga Om Ius nya janji blekuk we. Pohon sakit wae panginten anu nembe alhamdulillah aman, lirik aman, baitan aman. Leres. Atos sakitu pamugi sing tiasa penak deui mingon payun, mingon salajengna nya. Oke ka grand final Grand panginten. final nanya amin sakitu wae ai pakatur nuhun. Hatur nuhun Ibuku atas masihan wejangan panginten nya. Salajengna ti Ibu Sekdes panginten ya, mangga. Bu Sekdes. Lamun ai pok singkatan Bu Sekdes naon? Sekretaris Desa. Lamun disingkat deui Sekdes. Iya. Sekdes. Geus lanjut Ibu. Aldiansa. Naon nembe teh lemburna teh? Cimata. Oh, Lemburna Cimata. Aduh. Nah. Ai palingan sekolot jelema mah kumaha gaul. Cicing jeung nu pareupeus ka bawa peupeus. Nepi ka peserta ge karario nya. Kabawakeun ka hembos. Ulah ka hembosnya. Kudu pareupeus jiga kieu mah. Abi mah data acan uning anu teh sabaraha yuswa teh? 2 tilu. 2 tilu.
masih kena anoman abi berarti. Lah siap percaya lah. Lagu eta mah ce. Koreksi sakedik. Sok. Seueur ge teh sawiosnya. Da Sok, ieu mah bebas. kanggo kebaikan Kang Urang Ardiansyah, sadayana. Urang sadayana. Khususna abdi pangintennya sok kaebat wae. Kaebat wae eta lagu nanaon oge. Pernapasan AA. Terus penghayatan dari gerak tubuh masih sami sareng nu pertama. Janten abdi mah sok keung. Tadi mah kieu Ipok. Kumaha. Cimata, iya panangan tadi dia. Cimata ka cinta. Cimata palih dia panangan jantan ka abdina teh keung. Nya sarua aya cai di dinya oge. Geus lanjut. Besing kaceplosan ya urang. Bahaya. Jantan eta pangintennya teras napas pendek pisan mati dia. Di mana sok? Langit angkeun hidung taya bengras deui. Eta taya bengras tak karaosnya nampaknya. Jantan memang tah gitu. Sae. Atas satu anjing teh daftar we ya. Daftar anjing teh. Loba nu nyawat jeung nyanyi boge. Berangiluan. Teras sinu rasakan cinta ngamuar jero dada. Jadi ya dicarekan deui. cicing. Eta mah ya dangukan ari eta aslina, arek nuturkeun aslina apa Sok. ciri khas kita. Bas. Jadi Abu. cicing kumaha mama. Nyanyi mah cicing. Napas masih teras teh Napas masihnya bernapas. Ma- Bernapas semua di salahnya napasna masih pendek acan anggeus atuh awas dipotong wae eta meureun terus teh mana deui Naon deui? teu euy coba artina naon cing teu euy Teu euy teh kabina-bina taing. tah kabina-bina taing kabina-bina taing lamun diibaratkeun gerak tubuh kumaha sok Aipok nyeredet gitunya teuing teh Ya, kalau leuwihan. kaleulewihan kabina-bina teuing meureun aya Iya. heeh Geus kebaik, geus kayak aya Kang Suya, tenang urusan bahasa Sunda mah. Urang nu dicawadna, tenang, tong sieun. Heuh, kamalinaan geus heup. tah pokokna mah kitu we nya tidinya jatan nya kitu teh menurut pengalaman abdi salami abdi nyanyi oge memang pernafasan naon nya ngatur tinu nafas masuk jeung bade gantos bae teh memang kada diperhatoskeun Aipoknya Iya, betul. teras teh naon deui nya atos meureunnan nya atos ieu teh atos pas ya wae jeung buk ades ya ingat teu sapaham teh kieu ya pusing dah kadedena oge Pohara. kitu panginten Kang Ardiansyah nya pamugi tiasa pendak di episode naon Grand namanya teh Final. Grand Final Grand nya, Final. di Grand Final mudah-mudahan sehat walafiat teras ya sing dijantankeun pangalamannya Ya. kanggo tahap-tahap anu Ya. salajengna Leres. sakitu Ya, hatur Kang nuhun. Ardiansyah. Ibu Sekdes. Ya, Pak Kacir Desa bade nambihan. tapi Eta mah mencarekan naon? deui Aib Sok. Aib tong mirna ingat ya tadi saya sudah seperti ini dah Aib teh kayak entah sakit we Ya, siap lah. Pokoknya mah Kang Ardiansyah, mangga hatur nuhun pisan waktos nanya. Ya, siap. Namahan. Sok. Sok, ayah, mangga ayah. Cep Aldi, Aha. kanggo acukeun di anggonya. Kanggo acuk di anggo sepatuna. Keren pokoknya mah. Kok. Sudah siap banget sepertinya ya. Oh, ikutan dipersiapkan, festival. iya. Heeh. Udah segitu aja. Geus aja. Atos segitu. Aing ah.
Teuing, cicing. Heeh. Biasa sok meuli promo mah da kitu. Cicing. Oh, cicing. Geus. Kang Aldi, mangga nya mudah-mudahan teu kacanakeun peupeus ya. Alhamdulillah. Pakang dadana nembe parantos kapidangkeun peserta nu kahiji nya dua laguna nu kadua panginten parantos di haleuangkeun ku Kang Aldiansa. Tangtosna aya sapeserta deui anu baris ngahaleuangkeun laguna atau nepi tembangna anu kaduana dina Wanda Pop Sunda. Ku kituna Kang Dede sadayana sakali deui simkuring ngahaturkeun nuhun ka sponsor anu parantos ngadedeul ieu acara ka JSW Apparel anu parantos masihan seragam acuk panginten yeuh. Oke, ngahaturkeun nuhun pisan oke ka Oki Make Up anu senantiasa panginten ya ngageulisan ya neng-neng ya bidadari-bidadari iya bidadari surga. Alhamdulillah. Pemugi ke unggal malam Selasa neng ya? Neng Oki? Unggal malam Selasa? Iya, siap. Tapi ulah telat kemanya, ieu Bu Sekdes kuat ka telat lebetna. Engke bener, siap digelung. Pak Haji kuat ka ieu nga-WA katanya bilih telat deui mah. Akang Dede kugituna antos masih aya peserta deui. Oke, di antos anu bade masih kene hoyong daftar ngiringan janten peserta Festival Penyanyi Dangdut dan Pop Sunda Bintang Digoda SMTP 2022 masih kene dibuka pendaftaranna nya. Batasna pokokna mah batas peserta 33 peserta anu berakhir engke September dina malam puncak milangkala SMTP anu kasalapan eta panginten kedah dicatet ku urang sadayana. Akang Dede sadayana tangtosna sakali deui ieu mah dan namina oge judulna oge Bintang Digoda janten sagala rupina ya versi kita Bintang Digoda ya tong sieun aya nu nyawad tong sieun ya Kanjeng Nabi oge baheula mensiarkan Islam teu saeutik nu nyawad betul tidak komo kelas urang eta teh cacakan kelas Nabi kelas Rasul bener teu Ya, meureun abi teh teh dibully we meureun. wah kumaha Oh, itu cenah kamari nu komentator. Oh, salah sia nyanyi teh cenah. Asak aya Kang Ipo. teu saeutik ya emangna ka urang sarua noi tenang tong sieun sarua denge-denge teuing ya da centang tu manehna oge bisa kitu we Tah leres. coblak di dieu mun kita ngahod-hod bingung ya nah pokona mah guru sim kuring mah Kang Suya we dina basa Sunda mah nya engke Kang Suya abdi bade noroskeun teu euy naon ieu nepikeun ka pasea. Nah, urang langsung bae istirahat heula sadayana ulah kemana-mana tetap di acara Digoda.